Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Wa ya ayyuhal khatirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-mukarramun, para masyayikh al-kiram, para guru-guru, khusus guru asadaya keluarga besar Al-Mansuriyah, Al-Mukarramun, para asatid, khusus Aidal Karim, Kang Haji Tinana Suta, oke para masyayikh musanis, dan sahabi Profesor Dayana, kupribados dihormat, tapi Allah dimuliakan. Alhamdulillah, syukur ala nikmatih. Dina wengi ieu urang sadaya tiasa kempel melaksanakan rutinitas kawasan rotib sareng maulid berjayakan ku reng-rengan para masyayikh murotal kalayan dina wengi ieu dilaksanakan di ieu wewengkon di ieu tempat sejak haulna almarhum oke natusna kisah almarhum simkuring kedah ngiring cumarios tidak wangkit dia padahal seueur para masyayikh sanes kohana kitu hapunten anu kasuhun kakung dipayun pilih simkuring ieu manyarios ala kadarna da sarot geus puting di jam 11 Geus jam 11 manis teh asupan ngaji teh boro-boro ngaji ya boro-boro ngaji ngobrol ge ngacabro teh para rubuh komo deui lamun murid ngaji ngan ieu teh tawis kulawarga teh ngadamel ihsan ngadamel kasayan kangge almarhumain gitu kungayakeun persodakohan sakumaha nu kauninga dina hadis diuningakeun laulal ahya'u lahalakal maut lamun eueuh nu harirup mere sodakoh ka jalmi anu tos parupus lahalakal maut maka jalmi anu maot bakal carilaka hartina persodakohan eta teh bentukna imma lamun cara urang maparinan katuangan atanapi nu sanesna wa imma ku ngalaksanakeun persodakohan teh aosan-aosan anu dianjurkeun ku agama ganyaranana diisolkeun urang mah salaku tuntunan ajaran tilu janten guru-guru berkeyakinan ketika urang ngaoskeun Fatihah atanapi tadi rotibul haddad atanapi rotibul atos atanapi aosan anu sae hatta ngaos sholawat sekalipun diisolkeun dikintunkeun ka ahli kubur eta teh yakin dugina. Beberapa keterangan baik itu di Naqaikul Ahbar Mukhtasar Qurtubi baik itu Qurtubi netelakeun ngariwayatkeun aosan-aosan urang dikintunkeun ka ahli kubur teh eta dugi kan ari jalma ayeuna masuk nanyakeun dalil lamun urang babacaan dikirimkeun ka ahli kubur mana dalilna dalilna antari kaul ulama mah tidak mengakui dalilna menta tina hadis atanapi tina Quran da eueuh cenah pan dina Quran oge cek urang lain eueuh tapi can kapani jadi lamun urang ta'addub adab-adaban ditaroskeun dalil berdasarkan Quran tanapi berdasarkan hadis lain teu aya tapi tacan kapenak tacan kapenak ta'atub tah para jamaah sadayana dina Quran aya dalil
peryogi urang ngaduakeun ka jalmi anu tos ngantun. Teuing dina surat Al-Hasan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Musuh urang sok dibacakeun dina nyolatkeun mayit nih jenazahnya doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. 3 permintaan, satuna adalah asana muji ka Allah. Permintaan kahiji Rabbana ighfir lana. Memang asal sababu nuzulil hadhil ayat itu teh miwarangna Allah ka sahabat Ansor ngaduakeun jalmi muhajirin. Sahabat-sahabat nu aya di Mekah nu tos parukus ti pararayu. Alladzina sabaquna bil iman. Anu ngantun anu pupus ti pararayun kalawan nyana keimanan. Kaduana permintaanana, kadua permintaan menta hampurakeun sorangan. Kahiji permintaan menta dihampura dosa keur sorangan, menta dihampura dosa keur ikhwan, keur dulur nu katiluna wala taj'al fi qulubina. Makanya dawuh Syekh Nawawi dina tafsir Munirna diuningakeun wayam bagi lil mukmini ayyadkuras sabiqina bid du'a war rahmah. Prayogi keur jalmi mukmin nyarioskeun atanapi eling ka jalmi-jalmi anu ngantun ti pararayun elingna bid du'a war rahmah. Ku ngaduakeun tur mika asih, bentukna mika asihnya persodakohan. Sakumaha dina muin gedigan diuniakeun anna sodaqota tanfa'u lil mayyit. Sodaqah teh matakeun memeh nu sejen ku Rasul pasti dipiwarang teh sodaqah heula. Dina hadis si hadis irhamu mautakum. Irhamu mautakum, anjeun kudu mika asih mautakum kajalmi-jalmi nu mararaos. Mautakum nyaeta ti jalmi-jalmi nu mararaos ti golongan anjeun, lain ahli anjeun hukum, lain inung bapak pamajikan anak kungkul nu kudu dipika asih ketika maot teh, tapi mautakum ay ma'asyiral muslimin sahawae ieu teh da deungeun-deungeun ngan karek ajar maot bieu rek sodaqoh urang ganjaranana keur si eta teh ngamalkeun kana irhamu mautakum kamaru ya. Kumaha carana dawuh Rasul irhamu mautakum bisodaqoh ku sodaqoh. Katakan urang dengan lamun netepankeun mayit ya sok menang ka madun eta teh ka implementasikeun hadis eta di urang mah kitu mah kan jelema teh aya geus jadi adat memang terus jadi adat lamun beres sholatkeun nya PRT sok beres diamplokan di pegatan geuningan di lawang masjid atawa anak keur bari ngajajar geuningan beres amplop di sewang di sina teh parupa-rupa kumaha ningali status we eta mah. Lamun biasa-biasa mah goceng gitu. Lamun anu rada naik saeutik eta mah 20 ya. Ieu mah ajengan 50. Resep kunci. Bisodaqoh eta ngaimplementasikeun eta ya. Maka dina hiji hadis nu sanes as-shadaqatu tatbaul bala itu malar-malar tapaul susuganan. Nah, bidu'a wa shadaqah. Nah itu ihsan bentuk kasayan midamel kasayan kulawargi almarhumen anu ganjaranana sing didugikeun kamaran tenak bil khususna. Yakin cek urang tapi yakin eta dina Quran gitu, tapi kan jelema ayeuna mah sok menta hujahna beda-beda. Tentu lamun urang teu bisa ngahujahan berdasarkan Quran jeung hadis
kaul ulama atau ijma ulama atau nabi kias sesuai ku hujah akliyah. Maka cek santi mah hujah na ayat 2 wa hujatun naqliyatun akliyah aksamu hadi khamsatun jaliyah. Rek hujah naqliyah hujah teh dalil alasan atanapi hujah na hujah akliyah berdasarkan logika dipikir we. Cek urang ari Fatihah urang bieu tah bieu ngaoskeun Ratibul Haddad tadi ayat ras ngaoskeun Fatihahna dihususkeun ka almarhumen eta teh nepi atawa henteu bieu teh ganjaranna cek urang nepi jajal anu si Sail nanyakeun deui sok si pikaseueun teh gitu si Sail nanya soal nu sok seueul naon madaliluhu naon dalilna dalilnya gampang cek urang gampangnya jawabnya lamun teu bisa tina Quran jeung hadis geus berdasarkan logika buktina nu dikiriman teu ngabejakeun teu nepi selesai Pak. Nah Pak ieu bieu urang Ratibul Haddad diaoskeun terus dikintunkeun ka almarhumen ganjaranna nepi teu nepi. Naon dalilna nu dikiriman kurang bieu almarhumen henteu ngabejakeun teu nepi berarti nepi da biasana ge lamun nu meunang bansos hek nepi bansosna tara beja-beja sok RT ya sok RT tuh meunang bansos baik itu BLT naon deui balsem jeung sajabana geus didata ku RT geus didata ku RT terus we menang di pos di kantor pos balik di kantor pos sok balik di KRT ngatur ke nuhun taranya tara buktina naon buktina bantuanana nepi tapi lamun bantuanana teu nepi tapi manehna kadata sok nyagangan wah kan kadang-kadang baheula mah geuningan tepikan imah RT raruksa gara-gara naon eta kompensasi kompor gas nah tina minyak tanah karena kompor gas geuningan dibagi tabung 5 nu kilo sewa geuningan komporna hiji dijahit kabagi dijahit ka data ibu kina teu kabagi upanya nganggang di demo RT bigaruksa ku imah gara-gara teh naon teu nepi nah ganjarannya kitu we atuh logika analogina lamun ganjaran awasan urang bieu awasan Ratibul Haddad bieu diisolkeun ka almarhumen atanapi nu diisolan bieu ku urang henteu nepi pasti eta ngabarejakeun teu nepi tapi geuningan jarempling berarti nepi ari jarempling repeh we teu ngabejakeun teu nepi berarti nepi kitu ge beres mun ku santri mah dimake kias arti samang-samangsa ganjaran aosan Ratib urang diisolkeun ka ahli kubur henteu nepi mangka pasti ahli kubur harirup deui ngabarejakeun teu nepi itu tatapina ahli kubur teh teu ngabarejakeun teu nepi natijahna kumaha natijahna ganjaran aosan Ratib urang bieu nepi tak jompling lah repeh tengah bejak itu selesai pakai mah pakai komen berala kadar ngalai kungkul cekak haji hadirin rahimakumullah makana dawuh Rasul irhamu mautakum bisodaqati pa illam tajid lamun anjeun teu mangih sedekah biar nu diinfakkeun disodakohkeun ganjaranna dikintunkeun ka ahli kubur maka pabis sholati pek ngalaksanakeun sholat rakaataini 2 rakaat sholat 2 rakaat nusok dalil biasa kurang diamalkeun disebatkeun sholatul unsi ya sholatul unsi dipayun waktosne pupus abdi pupeujeuh ka Uwud baris amang dan kanet kapinini ya kapinini nah beberapa aja mang sholat unsian ya siap tong sakali
Sekali manaon bedana jeung batur. Urang oge eta teh ngawataku teh ngaunsian batur teh lain kudu meh gara-gara aya mayar tinu kamusibah. Kadang-kadang di unsian teh di mana-mana namahan deui amplop na ya. Lamun amplop namahan deui biasa mah ieu 10.000 nu umum. Ngan aya we geuningan amplop hiji deui Sholatul Unsi Zaid bin Fatimah. Di tahun si dibuka teh pas dibuka teh beureum geuningan ieu hutang ieu. Sebab naon di tahun si padahal mah rek dibere nu beureum rek henteu oge ari rek ngadamel ihsan mah prak wae. Da Rasul oge miwarangna maotakum lain mawata ahlikum. Lamun kieu mah Rasul nyangeumna lamun Rasul nyangeumna mawata ahlikum ya. Nu maot ti golongan ahli araranjeun kabeh. Pasti meureunang eta mah ala kadar kulawarga indung bapa anak pamajikan eta. Ieu mah maotakum universal, maknana umum ya ma'asyiral muslimin saha wae. Maka jadi urang lamun beres nyolatan sok aya sholatul unsi, wah puting ayeuna ieu ngalaksanakeun sholat unsi. Galibna urang ngalaksanakeun sholat unsi teh maleman kahiji wungkul. Ari geus lewat mah malem kahijina sok tara daek ngalaksanakeun sholatul unsi, majar maneh geus beak waktuna. Ari sholat unsi mah para jamaah sadayana saena oge dilaksanakeun ya, dilaksanakeunna sanes ala kadar dina maleman kahiji paete. Maleman kahiji mah maleman anu disebatkeun malem banget haibah, banget sieun keur mayit. Naon sababna? Sabab aya dina sababaraha hiji popoek kubur, popoek peuting bari sorangan dikubur eueuh batur. Maka parhamu mautakum bidau Rasul didinya lapa ilam tajid namun eueuh keur sedekahna pabis sholati. Tapi ulama midau wayam bagi, namun dina sarah sitin ibaratna wayam bagi. Lamun dina nihayatus zain dina ianah mah ibaratna wayundabu. Tadi mah wayam bagi seyugyo pantes. Ari wayundabu mendekati kana wayusanu, tapi tidak sampai level wayusanu. Hanya wayundabu. Diperlukan lil mu'mini atau ibaratnya wayam bagi lil muslimi ayyab alaha kullalailatin wa ayyuhdiyaha li jami'il muslimin. Peryogi kajalma muslim ngalaksanakeun salat unsi teh kullalailatin tiap peuting. Wa ayyuhdiyaha li jami'il muslimin, pek hadiahkeun keur sakabeh jalma muslim. Bahkan ninggal dina riwayat almarhum almarhumah pangersa Abuya Cidahu, anjeunna mah ngalaksanakeun netepan unsi tiap ungina teh 7 kali. Hiji dihadiahkeun kangge ibuna, 2 dihadiahkeun kangge ramana, 3 dihadiahkeun kangge mertua istrina, 4 dihadiahkeun kangge mertua pamegetna, 5 dihadiahkeun ka guruna, 6 dihadiahkeun ka janten murid-muridna, 7 dihadiahkeun ka jalma muslim kabeh tiap peuting salat unsina. Kita kan Abuya Al-Amin mempejehkan anak itu pek salat unsi ya, tidak asnaf ya. Namun ngasnaf kurang pasti mempejeh salat unsi. Wa ayyuhdiyaha li jami'il muslimin. Rasakeun we 40 hiji kali, 40 hiji wengi PRT urang nyolat unsian nu janten sepuh. Rasakeun dirinya ngocor berbagai macam
hal kebutuhan orang bakal ditekanan ku Allah ya. Diri rahimakumullah pek laksanakeun salat kunci daek sarta lamun salat kunci aya nu nitahna mun tadi teh mun beres salat nyolatkeun mayit beres nyolatkeun mayit geus dibere oblokna jerona biru aya deui nu beureum mah aya eta anu wapakan salat kunci di dieu teh ieu barutan ai kanu jadi kolot mah nu janten sepuh mah wayang bagi iraha wae tepung hawalna salat unsian minimal salat unsian anu janten sepuh mah 40 hiji kali bintosna sakali atau non bedana jeung batur komo bisa kali-kali acan kanya pisan kanu jadi kolot ya salat unsian. Maka ketika beres kurang ngalaksanakeun salat unsi ya kaifiahna sakumaha maklum ba'da Fatihah surat anu ba'da Fatihah ayatul kursi beres ayat kursi maos al-hakumut beres maos al-hakumut kul huwallahu ahad 11 wangsulan diap 2 rakaat oge sami kitu kaifiahna beres awe salam urang ngaoskeun doa Allahumma inni shallaitu hadhihi sholata wa anta ta'lamu ma urid Allahumma as-sawabaha ila qabri saha didinya disebutkeun ila qabri Zaid bin Fatimah misal maka jawabnya dari dasar sitin fa ba'asallahu min sa'atihi ibaratnya pakai fi'il madhi fa ba'asallahu min sa'atihi litahqiqil wuku dina harita keneh beres urang ngadua Allah bakal maparinan bakal ngirimkeun min saatihi dina harita kene alfa malakin 1000 malak dilungsurkeun ka jalma nu diisolan dina salat kunci tersebut ya di salat kunci Zaid bin Fatimah dikiriman duaan harita kene bakal dikirim 1000 malak walikulli malakin nurun tiap-tiap malak nyanak cahaya nyanak lampu taruhlah lampuna 100 watt ayeuna kalikeun 1000 malak di urang bahasana sok disebutkeun 1000 malaikat geus 1000 malak ari malaikat mah jama taksir atuh cumping we malaikat Jibril kur ari malaikat Jibril teh lobaan atawa sorangan jadi bahasa itu pan kudu dibebenar beneran ya sumping we ngeus letah geus kabiasaan kitu sumping we malaikat Jibril baku sorangan ari mufrad mah malak 2 malakani tasniah jamak taksir maknana jamak taksir kasroh titilu tepi ka ilama la nihayatalah disebutkeun jamak taksir kasroh itu jalapatna malaikatun sabab la ya'lamu adadahum illa huwa moal aya nu terang kana bilanganna moal aya nu bisa nyensus kana jumlahan malak terkecuali Allah ya jalma masa kumaha lobana aya kene disensusna malak mah nu nyensusna la ya'lamu adadah matak segata ge malaikatun jama taksir kasroh sumping we malaikat Jibril jadi Jibril teh ngabling gitu lobaan hiji ari hiji malaikat atuh malakun paham ke malakun ini pan kurang sok dibaca di surat Yusuf bageula aja mengaji mulki gede kobong eta ngawiri falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashar in hadza malakun karim ijib Saiful Qoman itu supaya katempona teh ku awewe teh urang teh main caai gitu supaya dibeberik bacakeun we eta anger we Biltu agar gitu salahnya wirid lain salah wirid kurang we geus kieu kaya da wirid mah anger gitu geneuk malakun itu 1 lamun 2 tasbih malakani jamakna malaikatun sumping we malak Jibril itu pasna lain malaikat aduh dari rahimakumullah bahasa teh kudu dibebener ada cek guru nah kitu nya guru kapungkur ngabahasakeun kitu supaya henteu hese keur urang
ngan urang lamun kitu wae iraha benerna guru teh lain salah bener ngan supaya teu ngahesekeun ka urang ngan urangna eueuh kahayang anger we sama kitu-kitu keneh kuduna aya berkeinginan untuk memperbaiki dalam bahasa dan seterusnya. Didik rahimakumullah. Bapa asallahu min saatihi alfa malakin 1000 malak. Berarti malaikat dilungsurkeun ku Allah. Jumlahna 1000 tiap malak eta ngagaduhan lampu taroh lampuna misalna 100 watt kalikeun kana 1000 berarti 100.000 watt caangna jalmi anu dikintunan sholatul unsi aya di alam barzah. Oh cek urang teh cek hadirin teh eta teh keur jalma anu maot nah ari keur urang teh daon atuh kauntunganana kauntungan keur jalma nu ngalaksanakeun sholat unsi ku Allah bakal dipaparinan ganjaran biada dima tolaat alaihi samsu kusabing bilangan perkara anu kasebrot ku panon poe tatangkalan sabaraha jumlahna ratusan ribuan bahkan jutaan jalma nu kasebrot ku panon poe sabaraha jumlahna ratusan ribuan bahkan jutaan maka eta teh bakal dituliskeun amal kasayan keur jalma nu ngalaksanakeun sholatul unsi. Ya urang teh kan biasana nyata kitu, taita tacan biasa mah dedet rahimakumullah. Tacan biasa mah majar maneh teh dina pentingan kahiji we. Bi lamun urang ngahaulkeun aki atawa ngahaulkeun bapa, ngahaulkeun emak ya. Eta teh tiap pentingna memehal teh sholatan unsi heula tanda ihsan urang ngadamel kasayang urang oh ai kieu papat geus entong atuh da urang ge dina kahalusan di dunia teh hayang keneh geus meunang BLT balsem pan hayang ayeuna teh bakso bantuan subsidi bensin hayang di meunang wih eta mah dina teh warawe we itu meunang ieu meunang jaga oge kitu jadi teh ganjaran tina persodokan geus meunang asipan salat unsi ge hayangeun meunang kitu tamsilna dirit rahimakumullah dia urang kan beres galak supaya kepentingan kahiji we cenah sanes salat unsi mah pe teu aya waktos anu tangtu aya batesna iraha wae bahkan wayang bagi lebih ningkat ibarat daripada wayang bagi wayunda dari orang kan nyolatkeun mayit ya lamun nyolatkeun mayit kan jadi adat kebiasaan di urang nyolatkeun mayit teh mayit teh dihareup lamun dikaji dina fikih eta wajib mayit teh kudu dihareup dan henteu naon di anal janajah laisa bimanzalatil imam ari janajah mah lain tempatna imam lain berdasarkan lain tidak lain derajatna dengan derajat imam anu lain derajat imam mah teu kudu dihareup kitu kanggo ge sabodoh ngan urang mah adatna di mana-mana nyolatkeun mayit tadi dihareup da mayitna lamun ditukang urang yang hareup ka mana nya ka kiblat kan itu. Wah, dari mah kusabab mayita ditukang, orang yang harus nawe kawetan. Gak ulah. Mayita dituna ditukang. Saya dicabak. Mayita ditukang, orang nyolatkeun yang harus istiqbalul kiblat. Mayita dihareup istiqbalul kiblat. Mayita dikikir istiqbalul kiblat. Mayitna ngajepat istiqbalul kiblat. Mayitna bari nangtung istiqbalul kiblat. Satu wajib itu mayit dihareup bari kudu dijepatkeun teu wajib mun misalnya masih nangtung kayak wae atawa na lamun misal teh mah mayit lagi da ieu mah bahnya tara ka masjid saumur-umur tara ka masjid ieu ari naik ka maeh yang disolatkeun di masjid cekurang tong lah pasrona tuna we di tukang pasrona tuna urang nyolatkeun mana di masjid we mayit mah tuna we di WC kadinya bae tuna we tuna di tukang
Misalnya ada masjid imam jenazahna ge tara ka masjid ge ieu teh keur hirupna ge kayaknya keur paena yang ka masjid tengah teu ka masjid noreksakeun guna we di luar urang nyolatkeun mana di masjid nyolatkeun coba pek di haram we urang nyolatkeun mayit aya di mana sih tiap sholat di haram we lohor asar maghrib isya subuh kan sholat jenazah berarti di ditu mah sholatnya ya genep kali lohor asar maghrib isya jeung subuh kagenepna sholat jenazah bener tiap geus beres sholat fardu pas sholat jenazah wae di ditu mah kan jenazah teh di mana teh di halet teh di tukang teh digigir teh apa ya ayeuna lamun urang nyolatkeun jenazahna hek wae di tukang hek wae dan ulah ari dipraktekeun mah maksudna ulah teh eta nentang kana adat kebiasaan bisi pajarkeun aliran anyar oh iya aliran sesat ya kalau sababna eta jenazahna make disolatkeun di tukang padahal teh naon di tukang oke tamsilna naon salatul ghaib urang kan salat ghaib salat nyolatan mayit nu mayitna teu aya umpama mayitna di Bandung atau lamun di dieu mah di Babakan Tasik kitu kan di Babakan Tasik atawa di Darasuta aya nu maot di ditu cek urang salat ghaib ari urang yang hareup ka kiblat atawa ka Babakan Tasik Kedak kusabab ieu mayitna di wetan kudu yang hareup ka wetan ya henteu mayitna mah ditunggu di wetan urangna yang hareup ka ditu tuh maka jenazah anu hudur anu hadir pun seperti itu hek wae rek ditukangkeun rek digigireun oge hek wae bang ya atawa ieu jenazah teh dicepatkeun rek ditantungkeun we hek wae cek urang teh di Tanjung legeg sia mah batur nangtung ngajepak udang mayit teh jadi moal nyolatkeun anak RT wah mabur RT na ge hirup deui euy entong-tong disolatkeun tapi walaupun boleh walaupun kengeng tapi lamun adat kebiasaan urang nyolatkeun mayit aya di hareup entong dirobah bisi pajarkeun aliran anyar katakan abdi sok bebeujeuh ka marurang kali santri jadi itu dijelempeh lamun anjeun mukim entong ngalawan karena adat kebiasaan guru nu tipayun di dinya ya dipayu teh guru diheula teh di dinya teh sok aya hadiah entong dilawan kudu anjeun ulah ngalaksanakeun hadiah artinya adat yang sudah baik adat kebiasaan anu tos sae entong ditentang lanjutkeun ya sok aya kadang-kadang santri teh deui nu anyar mukim hayang nyeun Jumatan anyar teh masalah oh sabab geus di dieu aya Jumatan manehna mukim misalnya bedana 200 meter terus hayang nyeun Jumatan akhirna di ditu teh cukup di dieu teh cukup di ditu 25 di dieu 25 itu teu bener ieu teu regejeuk jadi salah maka Nabi selalu pepeujeuh kamarurang kali santri ya di jelempet oh lamun anjeun mungkin ulah nentang karena adat kebiasaan utas berjalan di dinya biasanya sok roti di dinya lanjutkeun we sababna kebiasaan yang sudah terbiasa paling oge wal akhdu bil jadidil aslah artina naon biasana di dinya roti bante sok kopi hungkul oh tamahan atuh wal aslah kajamaah teh bere amplop tual aslah eta ulah dicegah adat kebiasaan di urang nyolatkeun jenazah teh jenazahna dipayun ulah dirobah geus kitu walaupun menempatkan jenazah itu bukan satu kewajiban harus ditepat beresna urang sok dipepeujeuhkeun sholatul unsi sholat keur mepering atau maparinan kabetahan ya para hadirin para jamaah sadaya nah ini teh bentuk ihsan kasih sayang kulawargi kanu janten sepuh anu dihaolkeun oge natusna ieu teh salah satu memang caur agama caur rasul musibah numpang gede-gede nate nyaeta dikantunkeun ngantun dikantunkeun pupus ku jalmi nu dipikadeun ibu rama teh salah sawios nu dipikadeun tapi sing yakin dina adkar di aya diajarkeun doa
wasyarru laisa ilaika wal khairu kulluhu laka wasyarru laisa ilaika. Ari kaawonan teh eta teh teu diintisabkeun ka dampal Gusti ya. Walaupun urang meyakini dina rukun iman wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, lamun ditingali dina hikmah sarna nu Allah dipasihkeun ka urang eta teh henteu syar tapi khair ya, khair. Simkuring namsil beberapa tamsil itu, beberapa contoh ketika dikantunkeun ku almarhumnya di bumi, ku almarhum AA. Satu kali berpikir ieu teh syar, tapi kudu diyakini ieu teh memang khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Tapi sebetulnya itu hikmahna khair, bagus. Karena naon, ketika AA masih kene aya ya, bah abdi teh ngaji teh belang betong sakainget we gitu. Kadang-kadang ngaulang santri oge naik wae ngaji henteu wae api-api rieut gitu. Api-api rieut ayeuna mah teu bisa kitu. Sabab geus daya eueuh nu ngaji wajib we kurang dieusian. Matak tadi ka dieu ge ngaji heula. Rek disebutkeun legek mah wae lah. Ngaji heula ka dieu teh da cek abdi teh lamun mau uad, lamun kadinya jam 8 paling ngadon ngopi hungkul. Ayeuna lamun ngaji heula nya meunang salemar 2 lemar mah. Beres. Barudak teu kan barudak santri we lamun santri pre sakali jam hanif alhamdulillah. Lamun saminggu teh ngaji-ngaji innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bari kabeh. Itu hadirin rahimakumullah. Lamun AA masih kena aya, tapi mau bisa berkembang seperti ini, maka ditinjau daripada hikmati, tidak ada yang jelek semuanya, bagus. Pada kamari anu kagempaan, wah abdi di obrolan alus, Allah maparinan gempa teh alus. Nah, cedakan mana alus bukti nama yang tiap poe dengan minum aqua. Coba pek harita memeh gempa nginum sok nginum aqua tak kudu meuli kan ayeuna mah dikiriman tapi kakeun bunghak beuteung eta kumih dari kiriman wae mih iraha lamun can beunang gempa mata kual wasyarru laisa ilaika ditinjau daripada hikmahna teu aya nu awon sadayana oge sae Allah maparinan cocoba bentuk ibu Rama ngantun itu adalah ditinggali dina hikmahna adalah salah satu contoh deui ketika abdi dikantunkeun pun anak 2 dinten teu pernah panon ngecelakeun soca ngecelakeun caina teu nuju pupus abdi ngecelakeun cipanon teu sabab emut pidawa lamun aya jalma nu maot tong dicencerikan ning aya ngamusok aya nu ngaberebeg wajar ari sedih mah ngan ulah alus nama naon sababna da dicencerikan ge moal balik deui pun anak pupus ya germujeunna tetempuan umur 8 tahun satengah dicencerikan teu naon sababna da dicencerikan ge moal balik deui nah anak nu Allah kayak tage dititipkeun balik ka urang balik deui ka Allah henteu ngecelakeun cipanon henteu ketika disabaran Allah maparinan musibah la taj'alu musibatan musibataini ulah dijadikan 2 musibah 2 tahun berselangkun anak kantun diberek deui ku Allah titipan bari jalu di luhurna pan coba lagi nomor kalimana hore berhasil jadi si Dora beunang ieu mah jawab lah nunjung boga saingan. Hadirin rahimakumullah, hikmahna ditinjau daripada hikmah tidak ada yang syar sadaya lagi khair naon nu tiba ditibakeun ku Allah ka urang wal khairu kulluhu ilaika wa syarru laisa ilaika wal khairu kulluhu laka wa syarru laisa ilaika tinggal bisi salah tidak agar hadirin rahimakumullah ayeuna mah simkuringnya neraskeun panginten ngaduakeun mudah-mudahan almarhumen aya di alam barzana diwuwuh ku rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan geus pasti lah
hakul yakin mata kurang lamun keus kudu donan don alus kudu don ya panyangka nu sae ari ibu rama dihampura ku Allah dihampura matakan lamun urang dina bahasana oge tong make segat irsa segat khobar we masih gotul ikhbari tak tilit tolab dipa lin auhin sin wa hamlin wa adab lamun ka guru tong make mudah-mudahan asa kurang pantes mudah-mudahan guru urang sadayana di alam barzahna diwuwuh ku rahmat sareng maghfirah teu pantes kurang adab. Guru kumaha tuh alhamdulillah guru urang sadaya di alam barzahna diwuwuh ku rahmat sareng maghfirah Allah. Geus ya teh di rahmatna lain ieu mah tak tilit tolak maksudna mah insyaallah mudah-mudahan ngan ari dibejakeun mudah-mudahan porno leungitkeun atuh mudah-mudahanana. Hadirin meni Allah ge sok loba ngaibaratkeun ku fi'il madi padahal can kabuktian wanupi kopi suri jeung geus ditiup song-song geus can kepancan kiamana oge ning Allah wayun wanupiho kuduna lain wanupiho tapi kudu wayun pahu atau wasayun pahu wasaupayun pahu kuduna mah kitu dari lakeneh kana kiamah teh geuning aya teh dina gempa cing ka kiamah ti Nabi Adam di kadunya geus jadi ciri kiamah entong sok jadi riweuh ku berita ieu teh loba kajadian sabab teh kiamah heueuh tereh kiamah mah ciri kiamah Nabi diutus jadi Nabi ge ciri kiamah ya, Nabi diutus jadi Nabi eta ciri kiamah ayeuna ti urang kana kiamah geus deukeut lila keneh buktina loba keneh nu rarotiban kitu we loba keneh nu rotiban loba keneh nu salat berjamaah loba keneh nu ngaji di madrasah lila keneh kana kiamah gede mah kiamah sugro nu tereh deukeut mah maot sorangan masing-masing hadirin rahimakumullah ai ruksak ngalampunya mangke lah keneh mawakan ayeuna lah yakin dan pasti bakal jadi dan mudah-mudahan teh tong kaalaman kurang amin tong kaalaman buktina lamun kaalaman wah kakare kamari gempa 20 detik oge pan dieu komo deui ke kiamah idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha lain ngagibeg sakedeung ngagibegna ge minang lain minang deui ngeureuyeuh ngagibegna ge wa akhrajatil ardu athqalaha tina bumi dikaluar-luarkeun naon aya dina perut bumi mah riweuh katakan meuni keneh maot tong dari pantong nyaksian kiamat ya hadirin rahimakumullah geus pasti kiamat teh geus pasti ngadeukeutan moal ngajauhan nganti ayeuna mah meureunana sabab ningali ciri loba keneh nu maca rotib matakan lila keneh matakan murotal teh urang teu ngahaturkeun nuhun sabab ayana murotal tiap malam Salasa ngalaksanakeun rotiban eta teh ngajauhkeun kana waktu terjadina kiamah makanya lila keneh lamun geus eueuh murotal geus teu rotiban geus deukeut kana kiamah teh ya hadirin rahimakumullah sakitu nu kapiatur kirang langkung ngahapunten akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.